dina siang ieu simkuring ada widi tekirang langkung sejak ngiring ngajejerah pun adi neng pilani atana pineng deui anu insyaallah anjeunna sejak mungkas mangsa lalagasanana miwah nu janten calon carogena cek ekonomi insyaallah dinten enji dinten ieu mangutuan si anu kalintang lestari di anu kumantenna kanggo ngabalada kanggo ngadamel hiji cukang bebentasan mentas ka alam rimbitan eta ku hiji prosesi sarengsena tadi pangaosan sungkem ngaras niwang siraman anu eusina tekirang teu langkung ieu teh mangrupi hiji simbol pangbakti simbol panarimaan atanapi simbol tumarima kanu janten putra atanapi putri kanu janten sepuhna langkung nanti eta ieu mangrupi hiji simbol mangrupi hiji perlambang janten putra atanapi janten putri dina mangsana ngana wae tuan mungkas mangsa lagasanana malah nanda disarengan ukaridoan sareng doa restu sepuh-sepuhna kitu manawi saperti yang kolong kana waktos mangga ieu acara urang sami-sami kawitan.
kapal itu aja mah mayun kapal itu kurang tepung kun gelis ya nana tepung umama saya kudu aneh lah tepung anehnya sasarangannya kurang kawitan mujantan sepuh ngucurkeun ci kahuripan mangga tapi guna gelis kan ngomong pokor eta gitu ya sok tampi saur nama cai nage teh cai kenging nyanak di 7 sumur malih di Sumedang segala rupiah ayahnya cai nage ulah kalawora mangga ini cai tepung Kang Rama mangga aya kene cai nang bade diuturkeun aya kene saur kurang laksanakeun ieu acara tikawin acara ngaras sungkem dilajeng ku acara siraman ngaras teh tekirang ke Lampung geus tekirang ke Lampung ieu mangrupi hiji simbol babaktina geus kanu janten ibu kanu janten rama istilah ngaras mah eta mah panginten seueur mung di anu tawisna cenah dipatalikeun sareng kecap ngaraas kecepretan dina cai deet seret muncangan eta ngan daripada disebatkeun ku istilah anu sanes langkung paos langkung raos katawisna disebat ku istilah ngaras ari makna nama di antawisna eta nu geulis boh pilih boh bisi salami urang dina kahirupan nu aya teh ngan hesekeun ngan ngabelekekeun unggul kana janten sepuh palinganna gitu ai jasa jingka saya mepoho teu katarimakeun malah buat ting nu kainget nu ku urang teh kolot teh nah ngan galak jeung galak we kolot teh padahal saratna nu janten sepuh teh nya kitu nya tarimakeun kudu geulis dina dina ieu nya tarimakeun nu paling pokok eta dina upacara ngaras eta poin anu kadua nu geulis punut pangampurana nu janten ibu penta kariduana nu janten rama malah mandap dina kahirupan manjing rumah tangga ieu nu geulis disarengan ku karidoan disarengan ku kaijelasan disarengan ku pangampura kajembaran manah ibu sareng manah ramah hidup eta nu utama poin katilu tina ieu upacara mangga tunut restuna penta karidoan doa keur janten ibu miwah janten rama kitu nya tadi oge akang mah geulis suku ukur sambung lagu letah ke kadar sambung lisan nu kagungan maksud saestuna tidak ku anjeun doa mangga saya kenalkeun kudu geulis saya kenalkeun ka mamah bade sakecap bade dua kecap bade bahasa Sunda bade bahasa Indonesia poinna 3 poin nu kahiji narimakeun nampi nuhun nganuhunkeun kana saneskankeun jasa kasayang mama oge apa nu kadua munut hampura minta hampura nu katilu nunut restu mangga disankeun
Kamama. Apa ada cekatan sampai besok. Bisi akan lain bisi datang ke ukur ngawakilan. Beberapa bagian-bagian nanti bisa ke wakilan keluarga. Mangga. Tampil umum kaulingan galina. Ini jadi satu. Sambil main geser kepala dia ya, geser kepala. Cepeng sampean mama, cepeng sampean mama. Nyembutan sakuju badan ayeuna abdi boleh kahawulku ke rumah mosan mirehing lamun dosa kaya unturing kalbu sikap parikolah nu hade mudah-mudahan janten cukang lantaran cukang wasilah nu geulis kain restuna dina janten satu mangga sungkem ka mamah geus panjang sakit gelis gentes batin antawis ibu jeung anak teu kareuneuh tapi karasa neasna karasa
gumuruhna urang sadayana. Mudah-mudahan janten cukang kawalian geus sami mulus rahayuna putra tanapi putri anu insyaallah baris mungkas mangsa gelis cekang gelis cekang lajeng ayeuna lajeng kalau janten rama mangga lajeng kalau janten rama sami kali janten rama cepeng gampang sampean sanes aya nu bari kada nanging kantos segala rutina kasangkeun ku itu sebenarnya saya sungkem ka apa menurut Rasulullah parantos berbeda doa Bapak, mohon air ngarampungan tidinya, bisa